Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana beayana kumaha dararamang. Alhamdulillah pamidaramang mah. Eta nu disuhunkeun ku urang sadayana siang kalayan wengi. Urang ngadongeng deui mitra urang nuluykeun hanca carita anu katunda. Masih dina judul Janji anu Mawapati hasil karya Tanapi karangan Amburos anu mana ayeuna bagian ke-74 na. Ohim, ayo buru lempang deui euy. Mumpung eta makhluk teh keur kaluhur. Sabab lamun henteu bisi kaburu ningalieun deui ka urang. Nya hayu atuh, tapi bener eta makhluk teh teu ninggalieun ka urang. Sigana mah teu ninggalieun. Tapi ngarah teger mah leumbangna kudu bari babacaan euy, ngarah teu sieun teuing. Lantaran geus jelas lamun manuk anu ngudaga urang teh pasti manuk jurig anu kitu bah. Nya hayu atuh buru-buru RT. Tembal Mang Ohim bari ngadeg-deg. Da puguh geus teu kuat ku sieun. Geus kitu duanana terus ngeureuyeun leumpang mapai kebon. Tapi teu bisa gancang. Sabab gayaan poek jeung deui batre anu dibawa ku Pak RT cahayana beuki ngaleutikan. Teu bisa dipake nyaangan jalan. Pak RT jeung Mang Ohim beuki deukeut ka imah Mang Ocin. Samalah teu lila geus anjog kaburuan. Di dinya mah kayaan rada caang. Da pugu kacangan kulantera anu digantungkeun dina panyaweran. Mang Ohim jeung Pak RT ngemplong hatena. Nya terus buru-buru kana panto tapi saacan oge nepi, jeleg aya tangtungan saurang awewe ngahalangan. Rupana estu matak pikasieun sarupa jeung anu tadi basa megat ti jalan, matana anu boloto teh mencrong. Ukna panjang ririaban sihungna nyangereng meuni sareukeut. Jurig! Ningali kitu puguh atuh Mang Ohim soak. Terus ngegrowok bari mundur ka tukang. Tuluy ajeret-ajeretan siga nu disenteta taman. Nempo kitu nya puguh Pak RT reuwas. Keur mah ti tadi geus ngarasakeun kasieun ditambah deui ku ayeuna. Nya beuki we atuh kasieuna nambahan. Jeleng mundur ka tukang terus ngajauhan. Jurig awewe anu keur nangtung halangan seuri nyikikik sorana ngirung estuning matak kukurayeun jeung matak muringkak bulu punduk. RT, aduh, jurig! Aduh, jurig! Cik Mang Ohim kegeleuweuhan bari ajerag-ajeragan. Geus kitu daragdeg lumpat ngajauhan. Ningali kitu Pak RT soak terus undur-unduran ka tukang. Panon molotot bari calangap hayang ngagoak. Tapi ti koro kawas aya anu mangpetan. Nya antuk namah bebele-beban. Awakna ngadeg-deg tuur nyorocod asa leuleus. Ningali Pak RT undur-unduran. Si jurig awewe seuri cicirihilan. Terus ngageuleuyeung maju ngadeuketan. Leungeunnan urang goas ramakah rek nyekek. Puguh we atuh. Pak RT beuki soak deregdeg lumpat. Tapi teu bisa jauh kalah terus muter di dinya. Ohim, dagoan Ohim. Ceuk Pak RT ngagerau ka Mang Ohim anu geus jauh teuing terus lumpat ka mana. Kitu deui Pak RT oge terus lumpat. Ceuk pikirna mah harita geus ngajauhan, tapi ari anu sabenerna mah kalah tuluy ku kurilingan muter-muter di dinya keneh. Kituna teh bari kekeleuweuhan, sorana kadenge kuno keur araya di jero imah. Puguh bae atuh sararea oge reuwas. Aki juha Mang Ocin bi itoh katut jang uhe anu harita teh keur husu ngaraji, reg eureun terus ngadedengekeun kayaan di luar. Anu kacida mata keueung jeung geuman. Samalah loba sora anu matak pikasieun. Aki,
Aya naon di luaran teh mun kawas aya jelema gogorowokan. Cek Mang Ocin bari melong ka si Aki. Sedengkeun Bitoh jeung Jang Uhe jempe. Tuanana ngaharep-hep bari ngeleper. Beungeutna sepa kawas bakat ku sieun. Bener di luar aya jelema anu gogorowokan. Tapi sahanya. Wah, siganya mah Pak RT jeung si Oim. Lantaran abdi apal pisan kana sorana. Tapi maranehna teh kunaon-nya. Sigana aya anu teu beres ieu mah Jang Ocin. Tembal si Aki bari ngahuleng ngadengekeun kayaan di luar. Nya sabot keur kitu. Cikikik di luar aya anu seuri ciciri hilan. Dibarengan ku sora jalma anu gogorowokan kawas anu keur manggih ka sieun anu pohara. Beuh cilaka ieu mah. Detailah eta setan teh geus datang deui. Sigana manehna carek mapageun ieu budak lamun kaya kieu mah. Kumaha Ki? Setan teh datang deui. Nya kawasna mah moal salah kitu Jang Ocin. Dah ayeuna akhir kaluar. Ujang tiluan kade ulah ka mamana. Tungguan we si Nyai. Terus prakadinya kabeh ngaraji deui cing husu ulah galideur. Ceuk Aki Juha terus senang tung. Geus kitu koloyong muru kana panto. Aki, kade mugi cing atos-atos. Doakeun we sangkan sararea urang salamet. Geus kitu Aki Juha kolotrak muka panto. Ditinggalikeun ku nu tiluan bari jeung masing-masing hatena lalenyapan loba kasieun jeung kahariwang. Itoh, Jang Uhe, hayu urang teruskeun deui ngajina. Ceuk Mang Ocin ngareret ka bojona jeung Jang Uhe anu keur maralohok. Nya sok atuh Kang Ocin. Tapi geus nempi ka mananya tadi teh poho. Walon Bitoh bari jeung geumpeur. Awakna ngeleper huntuna noroktok. Keheulanan akang oge jadi poho ieu teh. Tata nepi ka dieu yeuh. Jawab Mang Ocin nya geus kitu maprak tiluana neruskeun deui ngaji. Tapi ayeuna mah teu bisa husu, da puguh teu tentrem loba kasieun. Pikiranna ngalayang kanu can karuhan. Kasugri kaum dangu kocapkeun Aki Juha harita teh geus aya di luar. Jeru turun kaburuan haripanona mencrong ka hareup. Breh katempo aya saurang jalma anu keur lulumpatan muter ngurilingan buruan bari terus ke keleuweuhan. Ari di tengah-tengah aya hiji makhluk keur nangtung sukuna teu napak. Kadenge sorana keur seuri ciciri hilan. Cikikik eta jurig teh seuri, matana gular-gilar ngawaskeun ka Pak RT Jahri anu harita angger keneh keur lulumpatan. Kawasna mah teu pati sadar kana kayaan dirina. Da malum para wargi, jalma anu keur soak teh atuh. Ningali kajadian kitu pok Aki Juha nyarita. Setan. Rek naon sia teh geus datang deui ka dieu? Ceuk Aki Juha nyentak ti tukang. Ngadengi caritaan kitu ngelek eta jurig teh malik. Aki-aki peot. Nah, sia teh make jeung nanyakeun rek naon. Piraku sia teh teu apal kana paniatan aing. Apan teu lah oge geus disebutkeun. Sababaraha kali aing rek mawa anak si Pardi. Keur pibaturan. Walon eta jurig bari molotot ka si Aki. Sihungna anu ranggeteng nyanggereng es tuning ka Cidamatak sieun jeung Batak muringkak bulu punduk. Montong gagabah sia setan. Mending oge ka ditu gancang nyingkah geus ulah terus ngaganggu. Sok ka ditu gancang geura nyingkah. Aki Juha nyentak ka si jurig awewe sangkan geura nyingkah ti dinya. Ya puguh bae atuh eta jurig teh keheuleun sarta ngarasa jengkel ka si Aki anu teu weleh hayang ngagagalkeun wae kana paniatana. Samalah terus pipilweun kana sakabeh urusana. Aki-aki bautana.
Ontong terus pipiluan karena urusan aing. Si anu kudu gancang nyika mah. Lamun teu jadi ku aing di podaran. Ceuk eta jurig molotot. Samalah terus ngancam rek maehan ka si Aki. Geleyeung ngadeukeutan tapi si Aki teu gugup tuluy mundur lalaunan bari babacaan nyinglar si jurig awewe anu boga niat rek mawaneng Epa. Ningali si Aki anu sikepna tetep tenang. Eta jurig tayohna mah beuki keheuleun hayang nyingkahkeun si Aki ti imah Mang Ocin. Karah teu jadi panghalang kana tujuana. Tapi si Aki oge lain saurang jalma bolostrong. Nya terus ngerahkeun sakabeh kakuatan pikeun ngalawanan eta setan. Paralak si Aki babacaan meuni husu samalang haja ditarikeun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nyingkah sia iblis. Ceuk Aki Juha bari terus ngadorongkeun kadua leungeunna ka hareup. Bareng jeung kitu, oceak eta jurig teh ngajerit, belesat ngajaul kaluhur serta wujudna robah jadi hiji makhluk anu rupana bodas. Bentukna siga soang tapi leuwih gede terus ngumpul hiber kaluhur bari disada kekeakan. Keak, 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 sorana tarik matak sieun. Samalah kadenge kasakuliah lembur. Nya puguh atuh kayaan teh beuki nambahan keung jeung geuman. Sakuru jalma nu harita ngadenge ngahep-hep kabeh oge sarieuneuun. Ari di Jomantara aya sora anu ngaguruh kawas hujan silantang. Sok sia setan rasakeun kadinya. Nah, mun asa ku ngahajakeun pisan. Ceuk Aki Juha bari tanggah kaluhur. Breh katempo anu podas anu tadi hiber teh keur kakalayangan di luhur. Bari terus disada kekeakan. Geus kitu ret si Aki ka Pak RT anu harita masih keneh lulumpatan ngurilingan buruan. Yang RT urun yang. Eling geus tonggo kurilingan hayu urang ka jero. Aki Juha ngagerau nita heureun. Ngadenge kitu reg Pak RT ngaradeg. Terus ngareret ka si Aki kitu teh bari jeung nyidik-nyidik rupana. Da puguh bisi salah tetempuan. Saha anjeun? Nah eta teh Aki Juha atawa lain? Tanya Pak RT bari mencerong ka si Aki anu keur ngajanteng nangtung. Samalah terus culang cileung kawasna mah neangan jurig anu tadi nembongan. Ulah sieun yang. Bener ieu mah Aki. Aki, di mana ieu teh nah geuning kayaan? Jiga asa ager keneh. Nyatang tu angger atuh da puguh udang mah teh tadi oge teu incah. Teu incah ka mana tapi kalah terus ku kurilingan jiburuan. Ku tante kitu. Nah, darasaan mah abdi teh tadi lumpat samalah geus jauh. Tapi geuning ager keneh di dieu. Ceuk Pak RT Jahri katara semu bingung. Napasna ngahega kesang nangoprot. Yang RT geus teu kudu bingung. Menying oge hayu gancang urang asup ka imah lantaran kayaan di dieu keur werit ieu teh. Ya, magaki. Tapi hari jurig anu tadi kemana? Yuh di luhur si setan mah keur hiber ka kalayangan. Walon Aki Juha terus tanggah ka luhur. Kitu deui Pak RT nurutan. Breh atuh katempo di Jumantara aya manuk gede rupana bodas keur ka kalayangan bari disada eueuh eureuna. Samalah jadi loba kalong anu pating gaya bag meberkeun jangjang. Sarta kadenge pating harebos. Sorana cing carwit meuni gandeng pating kalayang di awang-awang. Awor jeung sora angin anu ngaguruh handaruan. Hae, akinaha di luhur teh beut kawas jadi loba kalong. Nya bener, geus jang ah. Hayu ayeuna gancang urang ka jero. Ceuk Aki Juha terus ngaleos. Ningali kitu Pak RT gancang muturkeun kalacat unggah kana golodog. Sup ka jero imah. Gebruk pantona ditutupkeun. Sakalian ditulakan. Aya naon Aki di luar teh geuning meuni asa harengheng. Tanya Mang Ocin.
ngajina eureun heula da puguh panasaran hayang nyaho kana kayaan di luar. Anu kadengena loba dedengean anu mataksieun. Nya pogo di luar teh loba setan yang ocin. Nah ayeuna mah keur sararea umat. Peuting ieu mah wayahna ulah aya anu sare. Aki Juha ngawawadianan ka sararea. Sangkan peuting harita ulah aya anu sare. Hari lantaran kayaan teh keur kacidaweritna loba setan marakayangan anu keur kaluar tina sayangna sarta boga niat rek ngerah patina Neng Epah. Oh, dan gitu nya ki di luar teh. Nya kitu, matak oge urang sadaya kudu waspada. Walon Aki Juha terus gek diuk kitu deui Pak RT. Bener Ocin, di luar teh loba setan. Samalah kuring oge soa katu dieu mah. Ceuk Pak RT bari ngusap kesang ayeuna mah hatena mimiti teger deui. Nya panggih jeung jurig naon bieu teh Pak RT? Tanya Mang Ocin bari neuteu patena ngarasa penasaran. Puguh oge kieu Mang Ocin tadi teh. Derek-dek Pak RT nyaritakeun kajadian anu bieu karandapan. Ti mimiti balik sanggeus ngahadiran acara tahlilan di lembur pentas jeung Mang Ohim. Sakabehna ditetek dicaritakeun eueuh anu kaliwat nepi ka harita. Tah kitu anu karadapan ku kuring jeung si Ohim teh. Ih, puguh mataksieun jeung keung. Tapi alhamdulillah ayeuna salamet bisa nepi ka dieu. Kitu ceuk Pak RT. Sanggeus rengse medarkeun lalakonna. Oh, jadi kitu anu kalaman ku Pak RT jeung Mang Ohim teh. Nya teu beda jauh we atuh jeung kajadian anu kalaman ku kuring jeung Jang Uhe. Tadi apan sarua kungsi dipegat jurig menyibodas ku kuncungan. Tembal Mang Ocin bari ngareret ka Jang Uhe anu keur ngabandungan bari olohok. Nya laras Pak RT. Abdi oge tadi sareng Mang Ocin sami ngalaman kitu. Tapi ari ayeuna Mang Ohim teras ka mana? Tanya Jang Uhe bari melong ka Pak RT anu katempo rada ngahuleng. Sabab pikirana masih keneh kapangaruhan ku kajadian anu bieu can lila kaliwat. Nya ka mana tuari si Ohim terusnya? Nah sakiranya moal kunya nyaon? Ceuk Mang Ocin katara bangun hariwang ka Mang Ohim sobatna. Anu geus katelah ti jaman keur ngora sifatna kacida borangan. Kawasna masih Ohim terus balik. Muga-muga bae manehna teh cing salamat ulah aya kajadian naon. Kumaha atuh da tadi teh nya sigana mah bakat kusieun terus we mamur manehna teh lupat. Ninggalkeun. Tembal Pak RT ari hatena mah sarua ngarasa hariwang ka Mang Ohim. Tapi ari rek kaluar deui neangan teu wani. Da puguh kayaan harita kacida mata keung. Kumaha tuh lamun urang teangan? Kuring mah rada hariwang ieu teh. Ah, teu kudu diteangan Yang Ohim mah keun bae da moal kuna naon. Jeung deui sigana ayeuna mah manehna geus nepi ka imah. Tembal Aki Juha katempo ayem pisan kawas anu ngarasa yakin. Nya atuh ari geus ngadenge kitu mah. Sararea oge regreg teu ngarasa hariwang lantaran percaya kana sakabeh caritaan si Aki memang jarang nyalahan. Ya nuhun atuh Aki bami kitu mah beregreg ayeuna mah. Ya, cing tenang we Jang RT. Jika itu ayeuna mah kacai heula terus wudu. Hayu urang ngaji babarengan jeung Aki. Tapi omat kudu buru-buru kacaina ulah leleda. Kencang balik deui. Susumun mangga Aki. Walon Pak RT Jahri terus nangtung rek kacai. Samalah dibarengan ku Jang Uhe da puguh ngarasa keung. Juru turun ka pipir imah terus muru ka pancuran. Kayaan di luar poek mongkleng. Bentang anu caang katempongan ukur aya hiji-hijieun. Angin ngagelebug rada tarik dang daunan pating aroyag. Ari hawa karasa tiis menenjacap. Sora manuk jurig anu tadi masih keneh kadenge kekeakan terus kakalayangan di awang-awang. Awasna mah keur ngintip-ngintip anu jadi mangsana. Pak RT Jahri harita sup kapancuran.
Dekul wudu kitu oge rada rurusuhan da puguh sieun. Samalah bujur jang uhe mah nepi ka rarempodan. Sieun aya anu ngorowot ti tukang. Teu lila geus rengse gancang duanana balik deui. Sup ka jero imah gek dariuk ngariung deui siga tadi. Nya terus prak ngaraji babarengan. Nya keur saheulaanan mah ngaji teh jongjon taya kajadian anu matak sieun. Tapi barang nincak kana setengah peuting. Gerung kadenge sora angin ngaguru handaruan. Dituturkeun ku sora anjing babaung mene melewung. Sorana tarik minuhan sakuliah lembur. Cikiki kadenge aya sora anu seuri meningirung mata kukurayeun. Gebeg atuh anu keur ngariung teh reuwas samalah reg ngajina eureun. Terus silih reret saurang oge tayan wani cacarita. Bito hawakna mending ngeleper bagat kusieun jajantung naratu asal lenyapan. Sila ka ieu mah. Kecaya eta setan tembung nyingkah. Ceuk Aki Juha katara semu bingung da puguh setan teh bandel hese disingkahkeun. Keur kitu cikikik deui kadenge sora nu seuri cicirihilan. Samalah ayeuna mah beut sorana pating saleor ka unggal madhab. Dibarengan ku sora angin anu ngagerung handaruan estuning matak sieun jeung batak muringkak bulu punduk. Duh mah ya ieu mah kumaha aing ngalawannya. Ceuk Aki Juha. Hatena rada sember kadenge kitu mah. Nya keur sajongjongan terus ngahuleng. Tapi bari jeung mikir neangan cara pikeun ngusir setan anu aya di luar. Aki, geuning gayaan teh asa nambihan werit ieu teh. Ceuk Pak RT bari melong ka si Aki anu katempo keur ngahuleng. Bener Jang, ieu mah kayaan teh werit. Tapi ulah geumpeur, sok we teruskeun deui ngaraji. Keun sabisa-bisa eta setan ku akhireh dilawanan. Subuhun magagi. Mang Ocin, Bito, jang udeh, ayo urang ngaraji deui. Urang sabisa-bisa kudu mantuan kaki. Pikeun berangan eta setan. Ceuk Pak RT Jahri, nya geus kitu mah, prak sararea neruskeun deui ngajina. Ari si Aki terus ngarekepkeun silana reupanona peureum terus greyem jajampean mapatkeun ajiana pikeun ngusir setan siluman. Tekung silila paralak. Wur kana kenteng aya anu ngawuran deui. Sorolo kadenge kenteng pating sorosot terus prupre ragragan kana panyaweran. Keur kitu rieg imah teh ngadadak ngarieg meuni rekotan. Asa ingeung kawas anu diendageun ku lini anu gede. Puguh atuh anu keur ngaraji teh jadi bat. Nya terus atuh calulang cileung. Da puguh sieun aya lini gede hariwang bisi imah anu keur dicicingan teh runtuh. Ari Aki Juha harita teu kabawakeun. Jongjon bae diuk sila bari peureum, sakabeh rasa jeung pikirna terus dipusirkeun. Tekadna geus buleud naon bae anu kajadian ka dirina kudu bisa ngajaga Neng Epa. Sangkan teu karebut ku musuh. Bareng jeung kitu garapak kadenge aya sora anu ngagarapak di luhur suhunan. Disusul ku sora anu hos-hosan. Terus keak-keak di sada matak sieun. Puguh atuh anu aya di jero imah beuki geumpeur. Kasugri kaum dangu. Kocapkeun kayaan di luareun imah. Harita dina suhunan aya hiji makhluk bodas anu keur eunteub bari teu eureun disada. Samalah kalong hideung pating gaya baag terus muter ngurilingan suhunan imah. Teu lila kalayang manuk bodas teh hiber ka luhur. Matana gular-giler ngawaskeun ka jero imah. Breh katempo kumanehna Neng Epa keur ngalempre diriung kunu keur ngaraji. Teu lila seot eta manuk teh nyirorot celek dina lemah. Jangjangna mebe matana gular-giler bangun galak pisan. Teu lila sirilik jebrot
nubruk panto meni tarik. Rieg imah karasa ngarieg meni inggeng. Jengkang eta manuk teh ngajengkang ka tukang. Les jirimna ngaleungit. Wujudna robah jadi si jurig awewe anu tadi. Panona bolotot letah nanglel sihungna ka temporang geteng sareukeut matak sieun. Geleyeung eta jurig teh ngadeuketan kana pelebah panto. Tapi can oge nepi gentak mundur deui ka tukang. Lantaran hawa di sapudereun imah karasa panas nyongkab kawas di pager ku seuneu. Dasar kurang ajar. Aing teu bisa asup. Geus pasti ieu mah pagawean si Aki peot maut taneuh. Rasakeun sia ku aing dibales. Aki-aki, montong sambat kaniaya. Ieu mah ku aing diancurkeun sakalian. Ceuk si jurig awewe kadenge ngancam samalah carita anak oge kadenge kunukeur araya di jero. Nya puguh atuh Pak RT jeung anu sejena ngaranjug. Sararea ngarasa sieun jeung salemtang. Bi itoh nepi ka ngagibrig sakujur awak ngoprot ku kesang. Blug nyuuh kana palupuh lantaran geus teu kuat kasieun teu katahan. Jang uhe calangap, Mang Ocin ngadegdeg beungeut tepias kawas eueuh getihan. Nya kitu deui Pak RT Jahri kayana sarua. Antukna anu ngaraji teh jadi teu puguh. Surat anu dibacana teu jelas kadengena bener ukur mimitina we kadituna teuing naon tuluina. Ngan untung Aki Juha mah sanajan kasebutna geus kolot oge harita angger tagen teu galideur sarta teu kapangaruhan ku kayaan. Da puguh geus loba pangalaman. Dina peuting eta si Aki bener-bener ngetrukeun sakabeh pangabisana. Nya teu srikna mah dikoredaskeun sagala rupa ilmu panemu jeung jampe pamake. Sakur anu geus dipibanda mah kabeh diketrukeun taya anu nyesa. Lantaran hayang nyingkahkeun eta setan. Sangkan teu bisa ngaganggu keneng Epa. Awak si Aki katingali meninggal geter, bajuna oge geus baseuh ku kesang. Tapi terus tagen nahan serangan lawan. Ayeuna urang kocapkeun kayaan di luar. Si jurig awewe anu hayang asup ka jero imah tapi teu bisa. Harita terus mundur heula ka tukang. Kawasna mah rek ngawahan. Aki-aki kolot kumaneh. Rasakeun sia serangan aing. Ceuk si jurig awewe teu lila. Barasat tina matana kaluar cahaya koneng matak seram. Terus ngeblesat ngarah ka pelebah imah. Maksudna mah rek diancurkeun ngarah teu kagok jeung ngarah teu jadi panghalang. Barasat cahaya datang. Bareng jeung kitu jelegur kadenge aya sora anu ngajelegur. Rieg. Imah ingeung rerekotan. Tapi teu nepi karuntu. Ningali kitu barasat deui mata si jurig awewe ngaluarkeun cahaya koneng cara tadi. Barasat jelegur. Rieg. Imah ngarieg di rerekotan cara tadi. Tapi angger bae teu rengrot-rengrot. Samalah nepi ka aya kana sababaraha kali terus digempur taya leureuna. Sanggeus aya kana sawatara waktu. Si jurig teh eureun terus ngajanteng bari mureleng ka palebah imah. Kawasna mah hatena ngarasa jengke lantaran serangana can aya hasilna. Dasar aki-aki kurang ajar. Tetela loba pangabecusna manusia teh. Ceuk si jurig awewe bari molotot. Matana semu hurung mencerong ka palebah imah. Geus kitu peledug ngarobah jirimna jadi haseup bodas. Mimintina mah ipis lila-lila jadi kandel geus kitu maju ngurilingan imah neangan liang anu leutik sangkan manehna bisa asup ka jero. Sulusup kana erang-erang rek asup kana luhureun panto. Tapi nya kakara oge asup sawareh. Heap karasa aya hawa panas anu teu bisa ditembus. Eta haseup bodas teh terus ngagulung ka luhur ngajauhan. Teu lila balik deui ka buruan imah. Cengelek wujudna robah deui cara samemehna.
Benar-benar si aki-aki peot teh kurang ajar. Aing teu bisa asup. Kumaha lamun geus kieu? Anak si Pardi can keneh bisa kabawa. Tapi aing mah moal eleh sia. Keun lare kitungguan we nepi ka bongohna. Ceuk si jurig awewe sigana ambekeun pisan ka si Aki anu teu tela kabisana mampu nahan kana serangana. Saterusna eta setan teh nangtung di buruan. Saeutik oge teu incah ka mamana ngabadega bae nungguan bogona musuh. Kasugri kaum dangu. Mangsa alam harita geus maju ka janari. Awal karasa beuki tiis nyelecep kana awak. Kayaan di lembur Cibedug es tuning simpe jempet aya sora jalma anu kadenge. Dina peuting eta mah anu ngaronda oge eueuh da puguh sarieun. Lantaran ti sore keneh ngadenge loba sora-sora anu mataksieun jeung batakeung. Samalah sora sasatuan anu laleutik oge jarempe eueuh anu disada. Jangkrik gaang jeung carecangkas teuing kamarana kawas ngaharep-hep dina tempatna. Nya saenggeus aya kana sawatara waktu lilana. Akhirna ti kajauhan kadenge sora hayam jago kongkorongok sakali anu nandakeun wanci geus rek maju ka subuh. Moal lila deui oge nepi ka waktuna salat. Nyaksian kaayaan alam anu geus rek maju ka subuh. Si jurig awewe teh kacida pisan ambekeun. Matana nu geus bolotot teh beuki dibolototkeun. Terus gular-giler bari jeung nyangerengan mataksieun sarta mataking giapeun. Geuleuyeung terus maju ngadeuketan kana pelebah imah. Manehna geus gemes jeung gregeten lantaran usahana peuting eta sigana bakal gagal. Tapi eta jurig teh teu pondok harpan samalah kawas anu hayang nyacapkeun kapanasaran. Barasat tina matana ngaluarkeun deui cahaya koneng. Terus muru ka pelebah imah. Teu lila jelegur kadenge deui sora anu ngajelegur. Rieg, rieg. Imah ingeung rerekotan siga tadi. Samalah ayeuna mah asa beuki rongkah. Bareng jeung kitu Aki Juha anu keur aya di jero imah awakna harita ngajengkang ka tukang. Ditungtungan ku ngagrok. Aki Juha ngoceak. Awakna ti jengkang terus nyangkorah nang karak bengkang. Nya puguh atuh PRT Jahri jeung anu lainna ngaranju greuwas. Sanajan parikeun narahan kasieun oge geuwat atuh muru ka si Aki terus pada ngagugulung lantaran hariwang tinggi si Aki kunanaon. Kocapkeun si jurig awewe anu aya di luar matana molotot ka jero imah. Da puguh sanajan kahalangan ku bilik oge manehna bisa awas nempo. Barang ningali awak si Aki nang karak bengkang, puguh bae atoh. Modar si aki-aki kejul. Ceuk si jurig awewe bari nyikikik seuri samalah terus tatan-tatan rek nyerang deui. Tapi samemeh anu jadi paniatana laksana, nadadak kadenge aya sora hayam jago kongkorongok samalah terus diturutan ku baturna nandakeun kayan alam harita geus subuh. Walila deui oge bakal aya anu azan. Puguh we atuh si jurig awewe teh menik kekerot. Sabab ngarasa jengkel usaha narek mawaneng epa peuting eta ayeuna mah geus jelas gagal. Nya atuh geus kitu mah teu lila les si jurig awewe teh jirimna ngaleungit ukur sakiceup geus eueuh ti dinya. Sarta terus balik ka tempatna lantaran sieun kabeurhangan. Kesugri kaum dangu. Kacaturkeun PRT jeung anu sejena nu keur araya di jero imah harita teh keur ngagugulung Aki Juha. Anu awakna nang karak bengkang begeutna katara menis sepah. Sakujur awakna ngoprot ku kesang. Panona peureum dadana reng haperanjug bangun anu capek pisan. Aki, kumaha emut Aki teh? Cek PRT bari ngaguyah-guyah awak si Aki anu keur ngalempreh teu walakaya. Sararea ngarasa geumpeur sabab hariwang kana kayaana. Ngan untung keur kitu bray panon si Aki teh beunta
Terus muniang cengkat lalaunan dibantuan ku Pak RT jeung Mang Ocin. Terus sina diuk nyarande kana bilik. Napas Aki Juha kadenge meningah hegak. Kawas anu geus balap lumpat. Ari Mang Ocin gancang ngaleos ka dapur. Maksudna rek nyokot cai haneut tina termos keur si Aki. Nya teu lila oge geus balik deui bari mawa cai sagelas. Sor diasongkeun. Aki, mangga ngaleut heula supados teu turun. Aja. Nyuhun Yang Ocin. Walon si Aki gap cai ditampanan terus sergot nginum meni ngalaklak. Da puguh ti corona satuhureun cai sagelas teu lila oge geus beak. Sok gelas ditunda. Ari si Aki katempo muringis bari nyekelan dadana lantaran karasa nyeri jeung eungap. Aki, kumaha kayaan salirana teu sawios-wios? Tanya Pak RT bari melong ka si Aki anu keur muringis. Anja jaya Aki manje kunya nyaon. Nganyukur jaja karasa eungap yang nyeri. Tapi dah cepat-cepatin aja di cekudu hariwang. Alhamdulillah kayaan kaburu subuh. Sabab lamun henteu mah buah-buah urang sadaria cilaka. Lantaran si setan teh ngamuk serta bandel embung nyingkah. Aki teh bener-bener tersanggup lamun kudu terus ngelawan manehna. Berat eta setan teh. Bisa-bisa nyawa Aki sorangan anu bakal ngalayang. Mitra jageul aya carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi paratosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.